Ayo nama orang yang konten kill head here maneh tapi apina keur ngurak tuh bah itu tuh bah itu di juru hidup kehead sia di ditu tuh cicingna tuh di ditu bijil ditu tibah ditu tuh pai sia ulang heling di ditu jeung aing di dia cicingna bah dieu cicing kehead kebeunang sok sia tidinya enak heug ngomong we maneh teh oh itu aya si Ohir gitu keur non keur ngurak wah aing urang penta non teh belutna cek sia teh meureun ayo buru maju kunyuk sia erah nyorohot ngomong atuh ngomong sing tarik ngomongna sing tarik heeh geus ti dia tidak jauh-jauh teuing tidinya sok ngomong si Ohir keur ngurak ku aing arek dipenta belutna gitu atuh siap karah sesorong hodan sia di ditu kehead keur ngurak tidinya tah nagog Malikna ka mana? wah sia malik nama heeh engke heula atuh belah ditu cicingna sok hayo maju upai sia mah cicing di dia tuh kudu maju kehead di dia sia mah tah da maneh mah moal ngiluan ngonten atuh cicing di dieu coba karena pas ya maneh mah cicing jeung urang di dieu karah nuturkeun jadi ditu kehead di ditu mimitina tah tidinya mimitina sok geus jauh-jauh teuing geus didinya tah sok aya ngomong astagfirullah sia di dieu tah cicingna di dieu geus cicing dinya geus cicing kayak dipotong dikat hayo maju ngomong ampun aing mau beres-beres maghrib tuh kehead tuh pos parwek sok buru geus lah si Ohir lah nya hieur maneh sok buru dia etana orang etana videoan hog maneh heula buru liangan belah dieu mah sia we ngagali heula nyeun liang atuh sese teuing sok api-apina ieu mah heu bari ngomong norweco naon we kumaha tak kurang malik ke belah dieu mah kumaha maneh we malik nama sok sok hayo kakak gagaro kena eta maneh ieu maneh we heula sok hayo kumaha we yu panan nih pan bobodoan mah da moal katempo ni kamera mah moal katempo moal kena bobodoan pai sia cicing rek naon di kadinya cek di dieu tah sia mah cicingna sok nagau atuh manyakit tuh nguseup naon tah kita geus sakitu cicing raksut cing geus tadi cut heula geus nya coba karah di dieu gimana tuh di ditu tuh sok di dieu ulang di dieu karah kadinya di ditu tuh geunaheun geus tong jauh teh geus dinya geus sok bari ngomong cek sia teh meureun itu si Ohir keur ngurak kudek urang pauk belutna tuh nya sok si Ohir belutna urang pauk gitu deh atuh tong kagaro teh naon bodog naon sosok balikan di setik geus jauh teuing geus sok tidinya geus sok maju sok ngeuy kerah kitu ngomong astagfirullahaladzim aing moal beres-beres ieu mah nikah maghrib isa jiga teh beres oge sok geus didinya sok hayo ngomong maju sia heeh si Ohir keur ngurak balutna ku dewek urang paok gitu sok hayo anjing si Ohir keur ngurak belutna ku aing urang paok urang payes geus teh meureun gitu hayo bro Ohir sia cicing di ditu keur ngurak banyak kadinya sia mah sia di ditu tuh nangan liangna coba make neangan liang kena liangna masa oge astagfirullah karah nyampeurkeun ka dieu main ka itu lin engke si Ohir heula di ditu aing moal beres-beres nikah isa ieu mah sok tidinya geus jauh teuing geus didinya sok maju ngomong kumaha tadi ngomongna si Ohir keur ngurak ku aing belutna geus didinya geus jauh teuing sok buru ayo karah sosorong hodan pandingin
Kena deui mah bobodohan ieu api nama yaan di belutna sok buru geus nya ujoti geus sok tidinya wah si Ohir cek sia engke heula atuh dengekeun heula kayak mun di-actionkeun karak maju action cai teh sia maju cek sia teh si Ohir keur ngurak belutna ku aing urang paok cenah itu yang dipayes sih bro hayo maju action sia mau balik bagong geus mau bener imah hayu balik burit ke head tuh mau baralik mau geus kieu mah balik Ohir balik Tuh balik tuh. karah gagaro ning najis aing geus hayu balik burit Yuk.